Sampurasun. Rempes Pak Kadus. Aduh, karesan. Di mana Pak Kadus? Oh, biasa kurang kuriling. Oh. Itu ka dieu. Iya lah. Nandangan si Taki ka itu ka dieu teh kepake wae eta anak dua. Aduh. Sugan bari tumaros adani sugan kan tinggal aya ngalangku. Oh, si Taki duka da teu ninggal. Ka mana si Taki asal lieur urang mah. Aduh. Boga hansip eta hiji jeung asal lieur kana pamikiran teh ngomongna teh ka harti, pagaweanana teh kapake ka itu ka dieu. Aduh, Gusti, kudu dipencet wae irungna eta mah. Kok dipengkek gitu? Cet itu ka kana we jelas. Adani aduh, paun. Lah kitu kade upami penaknya wartoskeun Pak Kadus milarian gitu nya. Nya, mohon urang saurkeun Pak. Nya, Pak Kadus bade ngurlingga sugan penak ditu sugan nya. Mangga Pak. Upami penak we kitu nya. Mohon, Pak. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ugas, Sampurasun kan? Terus, Ade Tumaros, upami saung katung diri di mana nya? oh, aku ini anak-anak, Kumaha? anak-anak, Palihandapna di mana kan? anak-anak, Di pali mana? anak-anak, Oh, mohon atuh kan. Iya, di sana mina, Sari. san, Mohon. rasain nanti, nah, Sampurasun kan? Tenang. sampai. Di jenis itu, nah, mau ada kan? Bagaimana halus, Bang. Setelah sekian lama Deek di Citayam balik oge ka lemur Deek. Kangen Deek. Gitu mah asin. Kayak dok leunca. Nu aya ngan kangen jeung rindu kasih ceneneng. Dan pokoknya kudu hasil ini mah. Dung. Ka mana wae si lain, Dung? Deek karek balik di Citayam atuh Gut. Paingan heubeut teu ningali si lain euy. Biasana kan si lain teh make saragam hansip teh ngamankeun ieu di kampung. Deek di Citayam kana mah geus ngiluan hansip akademi. Naonana? Naon nyamar wae siga petir si lain. Heueuh si lain mah dang. Hek dengekeun simak baik-baik batur ngomong teh. Lain naonana atuh. Geus ade dek ganti seragam heula. Ke heula, dek ka mana? Ganti seragam. Masalah seragam mah gampang, Dung. Dengekeun. Si lain make seragam hansip perhejo-hejoan. Arti teh puguh teh gajina eta. Kalau begitu arti. Geus beak dek salim. Ih, lamun si lain teh ka hati jadi hansip, mending lagi jeung kita-kita bener teh, Dang? Sing sabar duk mah geus dipilikan atuh kieu mah. Begitu ngarti kalau begitu ngapung cai. Nah. Aing. Anger lamun geus kieu teh. Supaya nuang lotek ceha da aing mah. Juang lotek oge dong. Kalau begitu ngarti si Dadang mah. Aing merek ini. Kela. Cicing heula. Cicing heula dong. Soalna ieu obrolan urang teh can beres, can tuntas. Pikir-pikir ku si lain. Gawe jadi hansip teh. Gajina sabaraha? Mending jeung urang-urang dong. Ya dek balik dek mikir-mikir lah. Balik si Jema can panggil dek. Oh, sok atuh. Pikir-pikir dong, amat dong. Menurang pinangi nyeri, nang dipake cerik hati.
urang si ngageng tumampi eta teh bebenon Gus. Terus juga senang menang naon, menang omel. Lain atuh Ki. Aduh, biasa we urang teu menang kasenangan saeutik euy magi kabunga. Senang we ka ditu ka dieu aya nu mere opieun, aya nu mere dahareun. Alhamdulillah. Oh, nguriling we pan bagian urang nagihan ka itu ka dieu. Lain, Ci, urang mah aneh. Pan maneh teh jadi keamanan. Nah, eta pakaian kitu. Make jeung make jaket kieu, make ieu. Kemana pakaian seragam? Beres tugas, tugasna beres apa? Nah, yang naon mah? Hayang ka awewe rek apel maksudna mah. Kos jelema wae maneh payu ge moal atuh sia teh. Beseneneng. Ka Ceneneng. Heeh. Kira-kira trek daekeun Ceneneng ka maneh? Hah? Nya, bujang-bujang ka maneh sia urang oge basena di kitu sia. Ceneneng di toker, Ceneneng teh atulin bantrak-bantrakeun ieu. Pokona mah kieu urang mah tong ngomong-ngomong apel, eta mah sarek apel pek wae ka mana-mana oge teu naon. Nah, pokona urang mah laksanakeun tugas, pokok utama nama nomor kahiji nama eta. Hau. Kade, mi HP. Yuk. Keamanan sing iatna, sing rancage digawe. Yuk. Yuk. Ayeun urang babarengan ka itu. Lemur deek ya. Kang Dudung. Wow. Ceneneng. Mai soang albino. Kang Dudung. Ira euy Kang Dudung. Tadi cek. Tadi kumaha di negeri orang teh betah? Betah tapi bedaknya di dia. Betah. Ngal oco lu kata sebeki momplok kieu aya. Kan. Sok inget we Jumaah. Nah, inget kudutan Jumat. Sok inget pas pentingna we buritna nog itik. Yeay. Karena endog. Ceneneng. Asa beki gademo yang beki moronyoy kieu. 2 minggu teu panggil jeung Dudung teh. Ih, Dudung mah ai kan Ceneneng mah lelenghan naon di atuh ngurus sarira we, atuh ngamecurin ti, main lebih geulis, ngame kengeng jodoh, engeng jodoh. Bener tapi betul. Ceneneng. Dijeki Dudung ge. Gademo nu Kang Dudung kemana? Kang Dudung atas geningan hujannya Ceneneng mah lajeng nagihan ka Cimas. Kang Dudung lajeng bari ka mana Kang Dudung? Dudung udah ka dieu we. Ceneneng oge rek angkat Kang Dudung mah. Keke. Jigah dukun teh aya teh. Ieu teh bah dukun anu harita teh nya. Kela. Hari ieu saha ieu? Aduh. Ieu daya teh anu harita diantar ku si Ogut jeung ku si Kontet. Oh, nya. Hampura atuh da. Maklum loba nu datang ka kami teh. Aduh, lihat. Kumaha eta? Isim Manjur pisan eta jimat. Cuman ayeuna dewek keur galau duh. galau kumaha maksudna? Heuh galau dewek teh. Soalna tiap dewek bobogohan kapanggih modal wae ku awewe. Kan kabeh awewe di kampung ieu dibogohan ku rakyat. Akhirna kapanggih modal wae. Ratu Yat. Ari nu ngaranna sabuni-bunina nutupan bangke pasti ujung-ujungna ge bakal kacium. Kelayat. Ieu dewek sebenarnya rek jujur ya kadayat nih. Jujur naon? Ari dewek mah sebenarnya mah teu boga pangarti karena ilmu peletnya. Ngan dewek mah kajurung katitahan ku si Ogut jeung si Kontet teu pira muruhan duit hawuk 5.000 perak. Terus si laing saha nu bener ieu teh? Aduh. Kela atuh tong wakan nafsu kieu ya. Rek teu nafsu kumaha tuh, dewek geus kaluar duit gede ieu teh. Dayat, mun erek ngambek ulah ka kami ya nya. Kami masa ukur katitahan. Rek ngambek mah kasih Ogut jeung si Kontet anu boga ideuna. Tah eta nu kudu Bener ieu mah duh. Si Ogut jeung si Kontet ieu mah inti permasalahanna. Heuh geus atuh. Ayeuna di dieu arek neangan si Ogut jeung si Kontet. Sampurasun. Rampes.
Assalamualaikum. Sampurasun. Jesse. Mana? Jesse tuh. Assalamualaikum. Jesse. Kemana Jesse teh? Ah. Gila, tuan Jesse ada. Sedikit. Kemana? Duduk. Naunan lain. Sepi di sana jatah. Ayeuna yuk. Nah, siapa yang pukul terus gitu? Ih, Paingan si lain yang buru-buru inlit. Culik wae gitu. Culik dong ya. Oh. Tong dililakeun. sembarangan nyulik-nyulik nih. Terus ini kieu diculik emang ABG. Geula Cai Mas. Cai Mas bade ka mana? Eta dek ka payun ka pasar ieu Mas mah. Bade naon? Beli sendal. Aku naon? Ah, sendal bangsa dibabad. Kasal. Usahanya euy. Boha-boha euy. Naon? Kasepnya. Oh, mitnah. Kasep, paling Mitnah kasep ya. eta tinggal asa apa senasanya. Mitnah kumaha maksudna naon ya? Lain mitnah ieu Mas asa apa di senasa ieu. Nah iya mah benda nganyuk atuh kieu-kieu kita mampu atuh. Nganyuk. Ah, nganyuk di mana preman. Duh, tuh nya. Negatif wae nya. Preman penghasilan loba preman. Bisa lain. Mas curiga ya jigana maranehnya nu maling sendalnya. Aduh, Si Mas kumaha? Maranehnya nu maling sendal sia, hartakeun wagas sia sendal di bala badan kumaha ente sia. sumpah ente. Ngaku sia. Ente. Ieu mah 1000 sehari, ieu mah. 1000 sehari ngaku. Asli Lamun ngaku nante. dilaporkeun ku Imas Ente, RT sok ente. ayo. Sok sudah ayo ini saya jadi Mas ke atas ayo sok. Ayo bangsat. Balik. Balik kai Mas ya sok. Tinggal leueur deh ah. Tuhan heula hujan. Cuaca. Hujan ieu. Masuk hujan loba leungit. Wah, terus kolorna. Sampurasun Kang, punten Rampes neng. ngiring ya, ngiring kemaros. Ah, dicari kela. Hujan alus ning hujana. Kira-kira aya lagi naon tah? Badai kemaros Kang, upami saung katumbiri ti paling mana ya uningat? Oh, saung katumbiri. Kaleresan. Akang ge bade ka saung katumbiri. Beli bade sarang mah atuh mangga hayu. Ku akang dijajah. Mohon aya pami badai ka ditu mah. Kela-kela. Tapi pami kerasa ngawaler mah emang aya sadogi naon ka saung katumbiri ya. Badai belajar karinjing abdi teh Kang. Oh, mohon atuh saya ikut mah. Mohon, Kurang sarang wae tuh jeung akang ka ditu kaleresan akang ge bade ka saung katumbiri. mohon mangga tuh Nah, alhamdulillah. Sok atuh. Mohon mangga. Mangga ladies first nih. Hujan, oi. Gimana lah? Rek pagi jeung si Ogutna oge kalau hujan. Hujan iya, oi. Kasih dudung dah. Si Ogutna oge hujan. Kemana, Gut? Dung, dewek arek ka imana mang cucu, kita nagih ku si Kadus. Nah, tuh jeung si Kadus gini. Apan muruhan ka dewek, keun bae atuh nu penting masih duit beureum cair. Dek kayak teu ngarti ada cair deui dek kan. Cair ngarti ah. Cair naon? Kurang si lain segan bingung gitu dong. Anggur cilaing udang sok anggur salah denge ah. Putusan awewe. Lain diputuskeun awewe. Cek si Dudung teh percuma ngomong jeung si lain mah sok tara ngadenge. Oh, ku Pak RT. Aing yang dicetot teh ye. Dengekeun heula atuh. Amun batur ngomong teh simak nu bener-bener. Anggur. Ngerti? Naon nu ngeuk? Cai ge. Gut lieur ngomongnya cetak sok salah denge. Anu kieu we. Deek geus jadi. Rek ngundurkeun diri teh. Tah, eta pisan bener teh Dang. Nah,
Aduh, Aduh. Si Dudung teh dek mundurkan diri, dek gabung ke orang tiluan. Ngerti, paham? Oh, Naon? teuing atuh. Aing. Si Laing enak mah geus tong loba hariwang. Masalah eta seragam hejo, seragam hansip, piceun jauh-jauh. Timul enak si Laing gabung jeung dewek tiluan. Masalah duit beureum gampang. Cair teh ya. Cair si duit beureum. Atuh. Bedak. Naon Cai gue gayung aja orang kasih kados ah. Lapar teh si Laing. Oh, atuh orang jajang sebelah orang piranha aja itu ya. Ayo enak orang ketemu cucu heula. Ayo. Kemon lah, ayo dong. Ayo. Cair aing. Benang dia yang si bebek. Aing teh si pangkel. Naon atuh ka jeung apa dok? Kunaon, Cek? Hampura, aduh. Kunaon? Cai Mas ya, hampuranya. Kunaon? Iya, Kang. Kumaha? Dia panggil jeung preman geura. Alah di Cek mana? CS teh aya kalau panggil jeung preman nya kesel aja teh. Nah, naon preman teh kunaon deui? Lain kunaon deui. Cek curiga tadi Ah. ningali preman make Make sendal sendal. anu dicuriga ku Cek. Can aya bukti, pang nama. Mun geus aya bukti baru urang gebugan. Cek Imas ieu. Naon ieu? Aya di Imas CS aya naon di dieu? Ya biasa atuh kan Cek teh CS ge pernah kapalingan sendal. Sarua. Sarua kapalingan sendal, Aduh. CS cemano. Kareueung nya. Sebagai anu kapalingan mah. Hayang curhat ka CS. Ai teh kuhaan teh eta preman bener ngahanakeunna nya. Asli ieu mah. Cek, ieu bae nama tenang masalah preman mah nya. Tenang, urang ku di dieu urang bereskeunna. Idoy oge boga balad si Dadang. Sedang nu mana? Anu Budak. kurang, anu kurang pendengaran teh we ning eta nu eta. Tenang mawas balad si Dadang, tenang lah. Jurusna loba, terus loba nya kitu baca nya. Jurus Tenang, atuh. karas. Jurus ngara eta we gedang biasa ce. Ayo, Iya, iya, assalamualaikum. matur nuwun, Waalaikumsalam. Rason. Pes, dia atuh penting ka dinya. Pura-pura. Di mana teh? Hah? Di mana? Di lemur, pina kuteng di haur pukur. Kena naon ya asa hareuteun anu mah Kieu. Ampun aja. Kayak pan di lemur mah. Oh, karindingan. Emang jeung celempungan ieu teh. Celempung naon ya teh? Lemur hiji tatakon Oh, lumayan. cing cobaan. Di parati iseun eta tadi. Tadi ye teh kumaha teh? Kieu teh tuh. Alauna emang ngarusak wae itu bener. Iya ya teh lain ukut asal rame teh jadi haneuteun di dieu. Geus lila ya teh. Kieu tah mah poho deui. Oh, poho deui teh. Ampun. Kieu bae nya. Sebenarnya itu depan dia tadi. Oh, teuing. Ieu geus lila itu kok rame kieu tadi teh. Nah, geus leuwih tadi di nuan baturan. Dik kieu nya bener itu. Jadi ulah teh ulah diisieun teuing nya. Iya. Kudu dada diisian. Naon atuh si Laing? Heuh, sarua. Kero cuy Mas. Sugan aing moal mudag. Laing saka bangsatnya. Heeh, peda make sendal mun Laing. Tapi lamun beunang eta ku aing bangsatna, wah, Asek. Heeh. Soalnya geus nuding kita-kita. jadi baturan nu ngabangsatna aing nu katempuhanna nya. Heeh kitu. Kira-kira apa deh? Kalau melayar lah.